Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng abdi nyaeta anu gaduh dongeng Bodor Wakijan. Mugia anu nuju nonton channel abdi aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, deketkeun rezekina, jauhkeun dina balaina. Amin ya robbal alamin. Abdi bade nuhungkeun dukungan kasadayana ka dulur abdi, kasaderek abdi anu nuju nonton video abdi. Abdi nuhungkeun dukungan di subscribe, mangga di subscribe, anu acan subscribe, anu atos hatur nuhun anu tos ngadukung channel abdi nyaeta Bodor Wakijan. Tanpa dukungan saderek abdi, sadulur abdi sadayana, mungkin channel YouTube abdi teu tiasa berkembang. Hayu urang kanu caritana nyaeta Bodor Wakijan anu gaduh judul Wakijan Bandar Buah. Si Wakijan teh bandar buah, tangkal buah nage hektaran loba kacida tangkal buah nage. Nah di lembur nate kasebut nate bos buah, Wakijan bos buah. Bos kamana bos? Ari aya nu nyararios teh. Nah biasa euy abdi mah nuju ieu bae kontrol tangkal buah euy. Bisi aya nu tos rada karolot meureun diunduh kanggo dicalin ke enjing. Nah di hiji waktu si Wakijan teh ngontrol tangkal buahna setiap jam 12 beurang tas salat duhur teh si Wakijan ngontrol bari make sarung. Nah pas di hiji poe si Wakijan ngontrol teh nenggak ka luhur aya budak leutik keur naek tangkal buah teu make calana budak teh. Si Wakijan nenggak teh aduh tong turun maneh nuju naon? Ieu Abah Wakijan cenah abdi teh nuju palai buah cenah. Ye teu kenging nyandaknya nyarios bae ka Abah, ku Abah ge di pasihan. Anda harga buah mah teu sabaraha kena cok si Wakijan. Sok mangga turun. Eta teu nganggo lancingan di kunaon kitu maneh. Duh eta mun kasura cenah mani nyeri kacida. Tah si budak leutik teh turun bae dihandap teh sorolok turun. Bari ujung deg-degan hatena bising dicarekan. Tah si Wakijan teh ngaluarkeun dompet bari ngokot duit. Tong ieu beulikeun calana dibere ta 50.000. Si Wakijan teh lain ge dicarekan dibere duit 50.000. Peserkeun calananya tong mun Abah hatur nuhun, Abah Wakijan hatur nuhun. Nya tos balik bae si budak leutik teh bari jeung bunga kacida. Bungana mani ria euy, aduh pas balik teh ditanya ku ceuceuna teh. Nah hanya neh mani bunga pisan aing cenah euy. Dibere duit ku Abah Wakijan padahal mah aing terek maling buah. Potong terek maling buah cenah di pasihan duit. Sabaraha di pasihan duitna? 50.000 tuh cenah kanggo meser lancingan. Agungnya mun eteh mah buah diberena leuwih ageng nya. Heuh teh, geura isukan eteh naik ka luhur ulah make calana cenah. Make androk bae teh. Tah si eteh na teh nurutan. Eta ari kontrol Abah Wakijan jam sabaraha? Jam 12 teh, tas duhur cenah. Oh, nyantos lah. Naek bae si ceuceuna teh make androk ka luhur. Nggak biasa si Wakijan mandari kontrol teh jam sakitu. Nah atas luhur teh kontrol nenggak ka luhur. Aduh masya Allah, astagfirullahaladzim. Meneng eta maneh nuju naon di luhur. Aduh
teu ngangge lancingan deui, turun bae si teteh nate turun nyaba itu abdi teh bade palai buah teu kenging nyandak nyarios bae ka abah ku abah ge di pasian. Tah si Waki Jante ngaluarkeun bae duit dibere tah si eta nate 1000 ieu beulikeun silet eta dicukur geus jiwog. Ieu duit 1000 beulikeun silet eta dicukur mani jiwog kitu euy. Waduh eta si eta namanya eraeun. Dicukur nya teh ka bersih. Nya abah nya aduh cenah sia bari kegelendang teh leumpang di jalan. Aduh ya Allah cenah aing mah apes cok si eta teh. Dia bere 50.000 abdi bere 1000 jang meuli silet mah aya abdi ge bah. Atur nuhun. Acan subscribe anu atas subscribe hatur nuhun abdi butuh pisan dukunganna di saderek abdi sadayana. Saatana abdi nyarios deui sakali deui hatur nuhun anu atas subscribe hapunten bisi abdi masih balepotan karena masih diajar. Hatur nuhun kasadayana mugia sehat selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rezekina didarekeun, balaina dijaraukeun. Amin ya rabbal alamin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng channel abdi nyaeta channel dongeng urang Sunda, Wakijan urang Sunda. Anu acan subscribe anu atos hatur nuhun.